Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Moal aya jelema duri angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi na. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون Allahu a'lamu bimuradihi wa qalu lan ngucap ya kufar kabeh kufaru Makkah ta ing lafal laula lamun ta orana halat kagene nuzila den turunkeun alaihi ngatas Muhammad apa ayatun ayat min rabbi kang tetep saking pangeran Muhammad kana qati kaya onta wal asa lan tetekeun wal maidah lan rampadan kul. Tafsir Muhammad lahum kadoi kufar Makkah ing lafad innallaha ing satuhune Gusti Allah qadirun iku kang maha kawasa ala ayun nazila ngatasen tanurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif macane kalawan den tasyidan ayun nazila wa takhfif lan den entekeun saking tasydid ayun zila ayatan ing ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kufar Makkah walakinna aktsarahum la ya'lamun dan tetapi ni apa akeh-akeh kufar Mekah iku ora weruh ya kufar Mekah kabeh anak nuzul balaun alaihim satuhune tumurune ayat iku bala ingat dase kufar Mekah liwujubihi lakihim in jahaduha kena wajib dan rusak kena misti dan rusak kufar Mekah in jahadu lamun angas ya kufar Mekah kabeha ing ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'in yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allahu alam bimuradi wa malan oranana min zaida utai min iku zaida lan oranana utawi dabatin hewan satu gegermetan tamsi kang lumaku yada bafilading dalam bumi walatoin lan oranana burung yatiru kang mibari yatoir fil hawa ing dalam awang-awang bijanai kalawan suwiwi rorona toir illa umamun nanging ipuk pirang-pirang umat ang salukum pirang-pirang kang umpama sira kabeh pitat biri khalqi ing dalam den urus kedadeanane ya dab wa rizqiha lan den rizqiana nihdab atawa umam pitat biri khalqi ing dalam den urus kedadeane umam lan den rizqiane umam wa walilan pirang-pirang tinggal umam mafarratna ora ninggaling sunagung tarokna tegese ninggaling sunagung fil kitab ing dalam kitab Allahul Mahfuz tegese Lauhul Mahfuz min syai'in suwiji-wiji zaidatun miniku zaidah falam ta naktubu maka orang nulis kini sunagung ing toir uing dabah
Summa ila rabbihim gari-gari maring pangeran dina umam yusaruna den giringkeun ieu umam kabeh den kumpulkeun ieu umam kabeh fayaqdi baina maka ngahukuman ya Allah ing dalem antara umam wa yaqdi lil jamma'i minal qarnai lan ngahukuman ya Allah nitah naur ya Allah kadue wan kang dongkol minal qarnai saking kang ranggaek mayaqulu lahum kunu turaba kari-kari ngucap ya Allah lahum kadue jamma lan korna kunu turaba ing lapan kunu turaba ana sira kabeh iku dadi sira kabeh iku turoban ana sira kabeh turoban iku lebu turoban iku lebu wal mauta yab'atsuhumullah Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah terus diludahan saenggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya. Ketika Kanjeng Nabi sholat di luhur pundukna di tendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus baik Kanjeng sholat baik urang mah henteu di tendenan naon ge henteu mah henteu baik. Masya Allah Kanjeng Nabi poha. Kemudian Kanjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan. Lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut. Lah mat sok loba omong Lesok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh hese geus urang aya anu eueuh nu teu kadeu nu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komo nu eueuh cek Kanjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari begitu Kanjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum minta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayo laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah ma aya jelema-jelema nu daraek ngadengekeun terus iman. Innama yastajibul ladzina yasma'una. Jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman. Ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut. Mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah tu beda urang bae saminggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyang saminggu bae teu ngadengekeun uraian Al-Qur'an asana awak nyeri teu geunah eta berarti imanna geus hebat jasa tah barang kabeneran diuraikeun tambah nyeri siapa ayat cenah galak jasa ka aing. Masya Allah tapi rindu Al-Quran mah beda rindu geus kebel ge urang teu maca-maca Quran rindu ka Quran baca aya nu neuleuh doang geus kebel teu maca Quran aya Quran mah di deuleu sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh rindu beda ka Quran mah urang begitu muka Quran ieu teh lain kalam manusia kalam Allah aing ku bisa neuleuh ge ka kalam Allah geus pohara
aing dibaca ku cinta aing. Ieu Quran direnungkeun ku urang tah. Begitu Quran dibuka teh direnungkeun, beuh aing keur berhadapan jeung Allah. Kadeulean aing ku Allah di mana bae ayana. Aing teu make kopea izin ka Allah. Mulai make kopea. Mun Ki Haji teh maji make sorban make sorban. Kurungkeun kadege izin di deuleu ku Allah. Maju make kipas. Tiis re. Saku majikan itu tadi kadang gereyang-gereyang orang ngaringkuk tak ka haji. Ya Allah. Hawa Al-Qur'an mah kos gitu. Maca Quran masa lembar. Berlanjut, bersambung ke halaman sekian teangan set. Berlanjut ke teangan set. Beres Quran. Baca Quran maka karak 2 ayat ge. Teu bisa dipaksakeun. Teu bisa dipaksakeun. Oh lamun geus matana nu burem geus. Make kaca. Kaca teh mun pake neuleu Al-Qur'an mah remeng-remeng. Lamun pake neuleu bujur urang Karawang mah cekas. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Pake innama pasti. Moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad, disampaikeun Muhammad, jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima, berpikir, maham, iman, mukmin. Jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad. Ari nu teu ngadengekeun, nu teu ngadengekeun mah kafir. Bahasana Al-Quran nyebutkan ka kafir teh ya, iya wal mauta yab'atsuhumullah. Bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta. Mauta teh jamatina mayitun mauta fa'la liwasbin ka qatilin wa zamin. Jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae. Kafir teh jelema nama hirup gararan tenggarara gah jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena. Geus jelema anu paeh mata hatena kafir. Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing cak Allah. Tedeng kae mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta ku sebab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran, teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un. Tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae. Mukminin digiringkeun ke ka aing diadili. Kafirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihigikeun digiringkeun keneh bae sarua bae. Bakal dibalas payujazihim bi'amalihim. Kabeh bakal dibales. Atuh jang naon aing nyieun sorga, jang naon aing nyieun neraka, lamun nurut kabeh atuh kosong neraka. Ih atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae. Nu iman bere bagian sorga, nu teu iman kafir. Heguan segala, si seng-seng segala, siang-siang melingseng eta. Geus ka ditu neraka berarti eta. Tah, dakwah ngajeun mah dakwah. Ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta. Paeh. Sebab manusia teh kieu. Manusia ye ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi. Aya jelema, aya rohan, hirup ngaranna. Ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna. Pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur. Ajeuna teh teu kudu dikubur, ai betah mah los.
sapoe 2 poe 3 poe coba salembur eta betaheun teh henteu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit dek ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha 2 poe bae coba ge angin geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bage geus ambreng-ambrengan kobo makomo komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagai atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nyana make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung deres anu lalaki mamun aya nu awewe tetep make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana edan bobogaanana ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan eueuh akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah ye kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieu lah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padunya doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem haji nggih wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau kos kitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu hebat mah ieu jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad da dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentahna ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul urang puasa dititahna ku Gusti Allah panu nyampaikeunna ka Kangjeng Rasul urang zakat dititahna ku Allah panu nyampaikeunna ka Kangjeng Rasul urang teh dititah haji nu nitahna Gusti Allah nu nyampaikeunna ka Kangjeng Rasul teu maot Kangjeng Rasul ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul aya hadis da Bukhari jeung Muslim Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot dan teu
diuraikan ku para ulama madzhabul arba Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki araya kabeh teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi kemudian Ibnu Hajar Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet didinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi tuh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ji aing mah teu ditasieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitageh hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detek-tekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arasup ka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu aing mah teu nita kos kitu teu nita aing mah nita ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun bae wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres si kiai teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba di hareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang gitu-gitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat di budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang ai keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema dulu angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi teteh pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi nah urang teu izin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar apa izin teh apa urang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi di hareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantak kuari ararambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleuh ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya ayeuna tekadkeun kakala mantak nu mantak kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu-anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus teh cek teh hebat ieu jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah terseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ieu sak guru kajen kumaha urang mah coba kuari nu diagungkeun Kangjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludang pan kadi Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi saban eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta
mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta laknat Kangjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi je seserian sia mantak aing Banten milih eta tekad dia isin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali dibere gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh pan urang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kangjeng Nabi sia nu diurci ku kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar batea aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cik Kangjeng Nabi ngan aju siapan milu ka Atut kan eta urang dengke di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng batu isin jiku lawan teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan nah ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus gadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca sholawat nyambung ka Kangjeng Nabi sholawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah padewita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudu teu boga tekad kos kitu atuh isin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-boro naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang anu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awak mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis dage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ngaijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun tatap jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos summa ilaihi jaun dibalikeun ka aing kabeh wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih cek kupar-kupar maka Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng celi aing geus korek celi aing sia terus bae Muhammad geus kieu atuh aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun min rabbih coba
turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Soleh dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked, Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit. Coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imanna ieu mah bacaan Quran malulu Quran. Kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran, geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan. Kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula Anjeun Nabi langsung ditegur ku Gusti Allah, "Qul bejakeun Muhammad ka para kapirin-kapirin." Leutik kitu hayang sakitu mah. Ngan ku aing moal dibere. Jang naon? Lantarannya nama ngan ngaririweuh doang lain deuk iman, lain nyoba sia. Nyoba anjeun tah mah ngaririweuh, andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun, ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman. Jak gede hulu tah mah kapirin. Nu mentek, "Ih, Muhammad bejakeun. Innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan." Gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge. Ngan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nyana teu nyahoeun lolobana mah. Hartina teu jawan kumaha? Mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun. Sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang, haju teu percaya ka anjeun. Pan eta teh bakalna ngundang siksa, pan aing moal teu nyiksa teh pan. Teu nyahoeun teh jada teh kos kitu teh. Eta teh undangan siksa. Mun haju iman bener, tapi lamun teu iman hanas turun mukjizat, kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana, tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa, moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tuh kieu bae Muhammad contohkeun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Deuleu bae kuari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi, anu lelempangan di muka bumi, seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna. Kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah? Jarafah. Kemudian anu pangleutikna sirim, termasuk jelema, hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi. Kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah. Mimiti manuk leutik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae. Eta pati-pati hewan nu kumarayap kumandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang eta teh illa umamul amsalukum. Eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndek mere ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir. Tuh manuk saha nu ngahibarkeun, tuh orai saha nu ngalempangkeun, sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun. Pan eta teh aing deuk minta mukjizat naon deui. Urang ge teu pati mikireun tak kade manuk-manuk bae. Buaya bae, saha coba nu bisa nyieun buaya? Aya ge urang Purwakarta, buayaan tah mah kitu ge. Pake ulin ku budak leutik tah mah. Nah, dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua diurusan ku Gusti Allah. Mun ditanyakeun nangieun saha? Nangieun Allah. Nu ngarizkian Allah. Eta manuk boga pabrik henteu? Eta manuk boga sawah henteu? Tapi panjana bisa barang dahar. Nang saha eta ayeuna? Apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang. Tapi kan bisa dahar. Urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali. Kudu kos manuk urang. Kumaha manuk teh? Manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae. Berangkat isuk-isuk beteungna keleh, balik sore-sore bitonan, beteungna seubeuh.
eta lah ilmu wali. Nah eta bejakeun ka kapirin-kapir nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sireum nang saha nyieun eta oray nang saha nyieun kotok nang saha nyieun kotok teh lemes tah kotok oh kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek Persi nang saha nyieun eta hese-hese amat dengan mukjizat hese-hese amat dengan mukjizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia di rizkian sarua jeung manusia engke di akhirat digiring sarua jeung manusia kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun nu petot engke dihadirkeun tetep bae di sidang geus beres di sidang kakarak kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh engke kakarak geus beres jadilah maneh lebu kabeh di sidang boro-boro manungsa cacakan hewan geh ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah tah mejakeun deuk bayang mukjizat naon deui eta ge geus cukup mejakeun Asya Allah Karim tapi ieu berahasiahan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buang kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan ieu teh aya rahasiahan kajen ku kumaha ge endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna moal aya ka tuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai bahasana ge make min syai sai teh isim nakirah isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun bilagah jasa tah eta eueuh nu tinggalan eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji oray nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz moal aya nu mata kurang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyocok urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz ulah pajar eueuh tulisanana urang keur leumpang peuting kemudian aya oray kasempar oray aju ngegel ka urang aya tulisanana ma farraqna eueuh anu tinggaleun oh nu tinggalin komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik eueuh nu tinggalin masyaallah tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farratna fil kitab min syai oh nu tinggalin kabeh ayat tulisanana kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar atuh geus aya tulisanana geus aya tuh lu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farratna tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana horenganan manusia teh berkarakter hewan manusia teh aya nu berkarakter maung manusia aya berkarakter gajah manusia aya nu berkarakter kuda manusia aya nu berkarakter buaya manusia aya nu berkarakter anjing manusia aya nu berkarakter babi manusia aya nu berkarakter bebek manusia aya nu karakter hayam ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan horeng manusia teh aya karakter-karakter
mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasan anak nukos kumaha karakter maung, nukos kumaha karakter gajah, nukos kumaha karakter babi, nukos kumaha karakter anjing, nukos kumaha karakter orai. Ieu kabeh asana ayaan. Ayaan kabeh ge. Nu mantak eta teh hakikat nama ieu. Urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali. Misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali. Ya'lamu ya aulia Allah. Kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu. Lirik. Nyana teh kakatu, waduh, aya buaya darat. Neuleuh deui ka hareup, waduh, aya maung. Neuleuh deui ka dieu aya gajah, neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah. Nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah. Lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae. Gus Dur ngomong sakadaekna bae di deuleuh ku nyana. Meureun kos kitu mah lah jajain jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Singa teh. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh awet. Heuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan. Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto truk bae beungeut gajah. Iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji, atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalaman nyana salat. Ditegor kapan ku muridna mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka mama aya kitu kunaon pan mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui jama mama teh sasalaman jeung jelema aya kitu janu sasalaman jeung mama monyet kabeh pan teu batal meureun mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing-aing bae monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah mantak murikak bulurang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan nafsul ammaratu bisui nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleuh karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleuh nama eta teh maung. Ketika kan jeung polisi bawa eta teh buaya rekeban jelema bae caplok sia teu geus eta dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah janana ge teu sadar jeung ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya kuya asana ieu ya tuh kuanya na bae sidenya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna. Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh. Ieu anu. Di mana ieu ayatna mendasar apa henteu? Ayatna kapanggih ku urang. Upar Makkah minta mujizat. Coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man. Abu Jahal teh kira-kira geus teu Muhammad man. Pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge. Geus aya Muhammad teh komo sallallahu ka kitu mah geus mad cicing sia mad. Teh bahasa Abu Jahal tah. Mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge. Atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae. Masya Allah. Coba atuh datangkeun coba ka dieu. Mukjizat cara nu baheula kenal qati wal 'asa wal ma'idah. Tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi
illa umamun amsalukum di samping mukjizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mukjizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikeun meureun ieu karakterna wallahu a'lam tapi lain nu di majelis ya nu di handap bentang ka Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh nu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah, ieu naik naon ieu? Kula mah lempang bae cenah tirahat ya anu. Kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid. Ai kitu kunaon? Neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh. Kadedengekeun teh ceuli, pinuh ku tai kabeh. Mushola masjid pinuh ku tai kabeh. Mantap kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun. Wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memehna mah henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu kuari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyating monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieu lah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggalin dina Al-Quran nu tinggalin dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Quran Imam Syafi'i mah nu tinggalin dina Al-Quran naon we aya lu matak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Quran diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun mafarrotna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitabi di Al-Qur'an min syai naon bae aya timbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae di salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna mafarratna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ka Imam Syafi'i dicariuman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu ye? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasul. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran.
lu kaliwat saya tiga can dina Al-Quran. Politik aya dina Al-Quran, ekonomi aya dina Al-Quran. Ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Quran. Atuh urang membaca Quranan ngan musabakoh doang. Hayang menang piala atau ka Mekah. Juri kaman kos kitu mah. Baca Al-Quran nu maca kula bisa ngurekeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Pamanang di Quran, ma farratna fil kitab min syai'. Teu kawadahan Imam Syafi'i. Tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh. Iyalah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i. Eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun. 19 tahun kita geus kos kitu, umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran. 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambalaya, timimiti syariat, tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ini ayat ya, lamun dicaritakan pertanyaan hiji-hijin ayat kabeh ge pohara jasa. Masya Allah, etak cerita Bang Bara bege can anggeus geus cukup bae lah sakitu jang contoh. Sampaikeun kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun ka dieu, nyontokeun teu Bang Bara mah. Ditilna dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teu kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik di ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anan. Bukti ma farratna fil kitab min syai'. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae, ya Allah ya Rabbi, nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikan, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikan, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sadajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satajan ditutup ku doa ayah Habib Al-Hirid, Habib Abdurrahman Al-Hirid untuk menyampaikan biasa tahunan undangan. Satacana dipersilahkan.